Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 7. Wahdar sareng kudu sieun anjeun aidon deui min adal kholqi tina milaraan makhluk. Fa innahu maka sanyana itu adail kholqi eta minas sumumi tina sapalihna pirang-pirang racun al qatilati anu ngabunuh. Kade urang sesama makhluk teh kudu saling mikaasih kapan kamari ge. Irhamu mang fis sama yarhamukum mang fil ard. Bahasana yarhamunya sae kana yarhamu ulah yarhamkum. Menang dua oge. Tah etanya. Qala al imamu sahal rahimahullah taala amin. Inna ma hujiba pastina dihalangan naon al saha al khalqu makhluk anil wusuli tina nepi na kadat Allah. Tina ma'rifatna urang ka Allah wa musyahadatil malakuti jeung ningalina kana alam malakut nyaksina kana alam malakut kana keajaiban jeung dakoiknya sagala rupa keagungan Allah deukeut-deukeutna urang tapakur diri jeung tapakur kana padamelan Allah kitu be. Bisa ini ku dua perkara dihalanganna kieu yeuh makhluk teh pangna teu nepi ka Allah teh. Suutu mah tegesna kahiji goreng na kadaharan. Cabrah urang barang dahar tara bisa ngaraksa patuangan tatina sagala nu asup. Wa adal kholqi tulis sok daek milaraan ka makhluk. Hanya nyeri nya atau nepi ka urang teu mere manfaat we kitu ka makhluk teh. Seolah-olah urang jadi cucuk. Wa qala ngadawuh itu Imam Sahal. Jadi eta dua nya anu mata kahijab teh. Gorengna barang dahar milaraana ka makhluk. Usuluna ari asal urang-urang sadayana pokok urang asal urang sadayana sab'atun ayat 7. Nah, ayat 7. At-tamassuku bi kitabillahi ta'ala. At-tamassuku tegasna nya kalapageuh bi kitabillahi ta'ala kana kitabna Allah taala. Pageuh urang kana Al-Qur'an nya kalapageuh turut kana parentah Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah nyaeta nya berakhlak urang kana Quran nyaeta kalamullah. Wal iktida'u sareng anut bisaidina ka Gusti urang sadayana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turut urang kana sunah-sunah anjeunna, kana sunah Kangjeng Nabi, kana parentah Kangjeng Nabi itu dilakonan ku urang teh. Wa aklul halali tuluy ngadahar anu halal, alus nya urang teh nya. Barang dahar diraksa wazinabul ma'asi ngajauhan tina pamaksiatan. Ieu bahasana ijtinab ngajauhan. Lain ngalakukeun, lain ninggalkeun pagawean tapi ngajauhan. Berarti can migawe ieu teh. Wa taubat tu sareng tobat. Wa adaul huquqi sareng nyumponan pirang-pirang hak. Tuh nya. Nyumponanana pirang-pirang hak. Lamun ayeuna boga pamajikan, hak pamajikan dicumponan berarti kewajiban urang. Hak ayeuna urang sebagai makhluk sapertikeun kumaha hak Allah ayeuna kumaha kewajiban urang kumaha dilakukeun ku urang teh. Ulah ieu manungtut terus kewajiban ari hak nungtut terus hak ari kewajiban poho gitu tah. Wakapul ada sareng nyegah pilara ti makhluk. Wa huwa sareng teu kapul ada eta ala nau'aini netepan kana dua macem. Jadi asal pokok urang sadayana teh aya 7. Hiji nyekel pageuh ka Allah hablum disebutna meureun watasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Turut ka Kanjeng Nabi nya tuluy ngadahar nu halal, ngajauhan maksiat, tobat jeung nyumponan kana hak-hak, tuluy nyegah keudina milaraan ka makhluk. Aya dua macam, ahaduhuma ari saja asal sayjina nau'ain eta kapu ada il jawarihi. Nyegah milaraan ayeuna pirang-pirang anggota anu dohiroh. Dohir, nu bangsa dohir nya. Ulah nepi ka leungeun digebukeun kanu lain gebugeunana, suku ditajongkeun kanu lain tajongkeunana, kitu tah. Eta mah dohir mah geus gampang lah, dohir babari kitu. Sanihi mah nu kaduana eta kapul qalbi. Nyegahna hate tah. Nyegahna ayeuna hate amatina perkara yahturu anu ngretegkeun itu umat teh pihadina itu qalbi. Jadi hate urang min suudon tina goreng sangka binasi ka manusia. Nyegah termasuk suudon ka manusia oge eta termasukna milaraan kana makhluk eta teh. Suudon dina hate eta jelas milaraan ka makhluk. Matak ngahalangan nepina ka Allah. Komo nepi ka suudon ka Allah mah.
Painahu maka sanyana itu suudon eta minas sumumi tina pirang-pirang racun alqatilati nu maihan. Racun nu akhirna urang teu bisa musyahadah jeung Allah. Teu bisa deket jeung Allah, hidayah Allah teu bisa nyumber dina hate saingga anggota badan urang hese ngalakukeun hiji perkara kusabab ayana suudon. Nah, goreng suudon teh. Walayus iru walayas aru sareng teu ngarasa tah. Bi kana suudon sakulu ahadin saban-saban jalma. Terkadang jalma kitu, puguh hatena panyangka ka batur teh goreng tapi dirina tara ngarasa bahwa eta teh goreng. Tah ieu kalobaan jalma teh kitu, nu akhirna kangeunahan kana suudon ka batur. Nu akhirna deui matak teu betah hirup da loba suudon ka batur. Datang ka dieu, duh si itu juga nu ngobrolkeun ka urang euy si eta mah kitu asih. Padahal mah henteu. Oh, jadi ayeuna suudon kalah ngaripukeun ka diri sorangan. Itu matak leungitkeun rasa suudon rek kumaha bae batur ka urang asalkan urang teu ngaliwatan kana hukum-hukum syara maka lakukeun we lempeng. Berarti engke urang leuwih hati-hati. Capek jalma nu loba suudon ka batur mah. Batur mah henteu kitu, ari urang ngarasana kitu capek. Lasiaman sumawona komo deui. Suudoni ari suudon bil auliyai ka pirang-pirang para walina Allah wal ulama ya Allah ka para ulama wa hamalatil Qur'ani ka jalma nu hafal Quran komo deui ka jalma nu kitu mah nu tilu rupa eta mah kahade marane ulah suudon kanu jadi guru ka walina Allah goreng sangka ka hafid-hafido goreng sangka kahade tah cilaka urang hirup sapertikeun kitu. Wapi wasiati Sayyidi Ali bin Wafa. Tina sapalina wasiatna Sayyidi Ali bin Wafa ngadawuhkeun iyakum ari lapat iyakum kahade maraneh kabeh kahade kudu sieun ayyuhal muridun hai murid-murid. Jalma nu hayang usul ka Allah termasuk santrina ayeuna Ali bin Wafa antaqo kana yen ta ulah tumi baranjeun kabeh pihaki ahadiman. Pihaki ahadin dina hakna jalma min akroni sayhikum ti pirang-pirang babaturan guru aranjeun. Fa innaluhum mal auliyai maka saenyana daging-daging na para wali eta sumun racun walau lam yuakhidu sanajan teu ngabales tah aulia teh kum ka aranjeun kabeh. Jadi kahade ulah nepi ka rasa timbul urang teh ka nu ngareujeungan guru-guru aranjeun babaturan guru-guru. Ieu kababaturanna ulah suudon komo kanu jadi guru. Tuh gitu Saenyana ayeuna dagingna wali-walina Allah kekasihna Allah eta teh ngajadikeun racun keur maneh teh. Sabab dina sapalina ayeuna gibah kaya-kaya eta teh jalma teh ngadahar daging dulurna kan gitu nu digibahan. Maka di mana diobrolkeun bakal jadi racun ka urang nu akhirna kagorenganna kembali ka urang. Tuh matak si Hasan Basri mah dina nalika muridna ngadawuhkeun kieu itu pangarsa tadi di jalan abi menak aya jalmi anu ngawon-ngawon ka pangarsa kumaha kinten-kintenna pencit bae ku abi atuh kepret cek eta muridna teh ulah jung neangan hayam pencit hayam pasak sing heunah pokona mah tuluy pangarsa ieu atos dipencit atos dipasak ku abdi bikeun ka jalma nu ngobrolkeun tadi. Nah geuning kitu pangarsa sabab eta jalma kaya-kaya geus nyokotan kana kagorengan abdi maka eta abdi rasa syukur ka anjeunna mere ieu hayam. Tuh daging hayam jeung sanguna. Anterkeun we eta teh we. Ku santrina teh ka jalma nu ngobrolkeun ka Si Hasan Basri. Eta dianterkeun, begitu dianterkeun kieu, ieu ti saha? Ieu teh ti guru abdi, ti saha? Ti Hasan Basri. Geuning naha cenah? Ku sabab abdi teh tos ngalaporkeun saurna anjeun teh tina sapalina jalmi anu ngawon-ngawon anu ngagibah ka anjeunna. Geuning beut kalah mere sabab anjeunna nganuhunkeun saeutik-saeutik perlahan-lahan tanpa disadari anjeun teh geus mawa kaawonana seolah-olah anjeun mere kasayan anjeun ka anjeunna. Ka Si Hasan Basri kitu bahasana lieu. Heuh pabulit caritana. Pokona kitu we lah terangkeun we nya. Sanajan teu dibales tah eta teh duh jadi sumun, jadi racun. Wa iyakum kudu sieun summa iyakum ieu ditaukedan terus. Minal istihanati dina nganggap enteng bigi batin kana gibah bigi bati ahadin kana ngupatna hiji jalma walau lam tablug sanajan teu nepi huka itu jalma si ahad naon tilka gibah itu gibah bal khopu paling da kudu sieun aranjeun kabeh
min hatina itu gibah aksaro kana leuwih loba madaratna eta mimatini mang perkara takhopu anu sieun marane kabeh ida balagot di mana-mana nepi itu gibahu ka itu ahad fa innahu makasanya itu ahad eta waliya nulungan huka itu ahad sallallahu taala Gusti Allah taala paklam dalika yahi. Jadi kieu ulah ngarasa tenang urang ngobrolkeun batur eta kabar henteu nepi ka batur nutur padahal lamun eta kabar henteu nepi ka batur disanggap ku malaikat leuwih madarat ka jalma nu ngobrolkeun tinimang ayeuna eta kabar nepi ka nu diobrolkeun. Tuh urang ngobrolkeun si A kabar teh henteu nepi ka si A eta teh leuwih bahaya tinimang eta kabar nepi ka si A leuheung keneh nepi tinimang teu nepi sabab lamun teu nepi engke bisa jadi ka dituna timbul fitnah. Tah ieu sabab naon? Jalma nu digibahkeun tetep diraksa ku Allah mun teh mah duh malaikat anu bakal ngewa ka jalma-jalma anu ngagibah sanajan eta jalma teh lain ahli ibadah mata kade kudu sieun. Mudah-mudahan urang sadayana diraksa ku Allah tina gibah sehingga urang sadayana bisa bersih hate musyahadah jeung Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.